Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun deui perkawis Quran teh aya Quran anu mushaf, aya Quran anu qadim. Tah Quran anu salaresna nyaeta Quran anu qadim anu aya di lebet dada jalmi-jalmi anu dipaparin ilmu, anu disebat ulama teh. Tah di lebet dada eta aya anu disebat Quran cahaya, Quran qadim anu langgeng, anu moal kakeunaan ku ruksak teu aya tulisanana, tapi tiasa dibaca, teu tiasa disentuh, teu tiasa ditoel basa Sundana mah. Dina surat Al-Waqiah 78 diterangkeun moal katoel eta Quran kecuali ku ruh-ruh anu parantos disucikeun. Kumaha nyucikeun ruh eta? Apan ruh mah suci? Sumuhun ruh teh suci, tapi ruh eta katutup ku dosa-dosa, ku kokotor anu nutupan kasucianana. Janten dibersihkeun kedah ngalangkungan kakasihna. Numawi aya dina katerangan ge jalmi anu iman mah disucikeun heula, janten ngalangkungan proses baiat, disucikeun ku Rasul, kapungkur disebatna Rasul. Di zaman ayeuna anu naraskeunana anu disebat guru mursyid, tah nembe tiasa pendak, tiasa kabaca. Kumargi Kangjeng Nabi wae ge teu tiasa ngaos sareng teu tiasa nyerat, tapi Kangjeng Nabi tiasa maca. Naon anu dibacana? Nyaeta Quran qadim. Janten sumpingna ti Allah dicandak ku malaikat Jibril anu ngadugikeun wahyu eta. Tah janten anu ngucap teh salaresna wujudna Kangjeng Nabi, tapi anu ngucapna salaresna Allah. Aya dina mushafna. Urang ulah dugikeun ka salah paham, berarti ulah maca mun kitu mah Quran anu mushaf. Eta ge wajib urang maca salaku pedoman urang, tuntunan urang dina ngawalan, sabab urang nempuh jalan Shiratal Mustaqim anu ayana di akhirat, di dimensi akhirat. Tah eta bakal pendak sareng Quran anu qadim, nyaeta pangalaman ruhani. Janten sami lamun kaalaman dina dimensi akhiratna, dina qadimna eta. Tah dipilarian ayatna dina Quran anu mushaf bakal sami eta, berarti jalan urang parantos leres. Eta jalan anu nyorang nuju ka Allah. Numawi eta teh anu mushaf ge wajib urang uninga supados urang bisi salah jalur. Dina Quran, dina hadis numawi Kangjeng Nabi tuturkeun anu dua eta, Quran sareng hadis teh sareng dipraktekeun. Tah lamun urang perjalanan hirup urang henteu sesuai sareng Quran hadis sareng sejarahna para nabi, berarti urang salah jalur.
henteu nuturkeun eta Quran anu mushaf komo anu qadimna. Tah lamun nuturkeun Quran anu qadim mah bakal otomatis urang bakal tiasa maca sok sanaos sanes ahli dinu maca Quran anu mushaf. Sabab macana maca ngalangkungan wahyu tina pangalaman-pangalaman rohani anu ku Allah dipaparinkeun ngalangkungan nurna nya anu disebat ilmu laduni teh. Jalmi namah biasa wae teu tiasa naon-naon, tapi Allah anu ngersakeunana. Sabab ilmu hakikat mah wajib nol, teu kudu pinter, teu kudu kitu kieu, nu penting nurut wae kana parentah ti guru mursyid engke bakal uninga nyalira perkawis pangalaman-pangalaman Quran qadim anu kaalaman. Contona setan mah panaseun ku ayat-ayat suci, tah eta urang bakal kaalaman. Lamun urang ngadugikeun ilmu ieu ayat-ayat ieu seueur jalmi anu kapanasan, salaresna anu kapanasan eta sanes jalmina, tapi setanna egona eta tah anu alim narima. Sabab setan menarikna kana kacinta kadunyaanana supados betah di dunya, ulah ndugikeun ka manusia teu bisa balik deui kanu maha kawasa. Pina sakitu heula ti simkuring, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.